Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng Burisna dina mata pelajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Sehat? Mudah-mudahan murang kali sadayana aya dina kondisi sehatnya. Dina dinten ayeuna urang bakal ngabahas pangajen di halaman 84. Regepkeun caritananya. Tabuh salapan di mimitian kerja bakti teh. Warga ngarumpul di pos ronda. Saacan Pak RW Biantara nerangkeun pentingna miara lingkungan. Aya sababaraha warga nu katarajang kasakit demam berdarah. Dina eta kagiatan kerja bakti, unggal wawadahan atawa tempat nu bisa jadi sayang reungit kudu bener-bener dibersihan. Tugasnya, pasangkan kegunaan alat kebersihan sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya. Tugas halaman 95 dikerjakan sesuai dengan cerita di halaman 94. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tugasnya kerjakan dan kirimkan ke Google Classroom. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.